guys urang lamun boga guru mangke ku guru dicoba-coba mantap loba anu henteu siapkeun ge kuari norekat teh lain zikirna norekat teh loba nu teu siap sebab nu teu siapna kunaon aneh kuari mah kiai resep lelempangan resep iring-iringan jak kiai mah asal geus nyai cak urang Karawang mah nyana teh tungkul kana paculeun geus atuh magahan ngaji ka majelis ka imah ka majelis ka mushola ka masjid cak kitu bae paling aya tatangga bae ngariung 3 7 lumayan berkat deui bae ta urusanana teh terus aya muludan bae atuh ieu mah syiar agama Allah ngahayukeun rajaban syiar teh mangaranna ngahayu-hayu terus ulah engkeuy-engkeuyan segala rupa kitu komo hajunya ngadirikeun travel umroh kos nu hebat teh eta kadengena ku urang ieu mah keur carita norekat aya bersariat bae masalah ieu mah keur carita deuk ka Allah geus salah kunaon kikituana ja Allah mah henteu kudu umrohan nyeun travel kos kitu sanajan munggah haji ge can puguh kapanggih jeung Allahna di Mekah ja Allah mah lain di Mekah sanajan di dieu bae ge atuh nyana aya geus dibukakeun hijab baja Allah mah aya jadi geus teu kudu kikituana geus atuh kuari mah di imah magahan ngaji ka mushola ka imah deui kanyahoan bae ge cel deui anak sebab teu ka mana pan kadinya deui tungtung mah lain marifat loba anak oh masalah teh mah sampingan teh mah